Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah dikawitan iyana zaman akhlakul hasanah nazam dinamian puji nu opat kagungan Gusti Allah rahmat salam tetep ka Rasulullah kewajiban kasadaya murang kali gaduh akhlak sae nuju alit kene supaya hirupi numika cinta kula warga sareng sadaya manusia Allah ridho jalmi nusae akhlakna mika resep cara kautusanana Kangjeng Nabi nu janten picontona uswatun hasanah kudu ditiruna Kangjeng Nabi nu jadi sumber akhlakna manusia nu pangsae akhlakna bahkan Allah muji ku akhlak anjeuna moal aya nu ngabandingan akhlakna kudu ngajauhan akhlak nu awona ucap lampah anu sok dipikangewa Allah bendu jalmi nu goreng akhlakna cara syaitan nu kacidagu